Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Siswa-siswi kelas 8 anu kumis popi dipikareus kumaha kabar sadayana damang. Mudah-mudahan sadayana damang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dina danget ieu Miss Popi bakal ngabahas ngeunaan materi ngarobah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung. 2 mingguan kamari teh urang atos ngabahas ngeunaan ciri-ciri kalimah langsung sareng ciri-ciri kalimah teu langsung. Di antarana nyaeta kalimah langsung teh aya tanda anu khas, nyaeta tanda kekenteng. Upami dina bahasa Indonesia nama nyaeta tanda petik. Nah, upami dina kalimah teu langsung mah teu aya tanda petik teh. Jadi upami urang bade ngarobah kalimah langsung janten kalimah teu langsung, anu ku urang dileungitkeun nyaeta si tanda kekenteng eta. Contoh kalimah langsung nyaeta misalna dadi naros ka dadang. Kieu kalimat tadi. Dan kumaha acara nguseup isukan teh jadi teu ceuk dadi. Nah, ayeuna urang ubah karena kalimah teu langsung. Misalna biasa ku urang dijadikeun kalimahna sapertos kieu. Dadi naros ka dadang ngeunaan nguseup isukan jadi atanapi henteu. Nah, biasa sapertos kitu. Ayeuna hayu urang tingali contoh-contoh kalimah langsung terus urang ubah karena kalimah henteu langsung. Kalimah langsung terus diubah janten kalimah teu langsung. Nu kahiji aya kalimah nyaeta isukan mah urang rek indit ka Bandung ceuk Rudi. Nah, mun diubah jadi kalimah teu langsung kumaha nya? Hayu urang tingali sami-sami. Rudi nyarita yen isukan manehna rek indit ka Bandung. Nah, sapertos tadi Miss Popi pasiantra tanda kekenteng teh dileungitkeun. Salajengna biasana sok aya kecap yen, tapi teu sadaya nganggo kecap yen nya anu kalimah teu langsung teh. Nah, ieu contohna Rudi nyarita yen. Yen itu kalau dalam bahasa Indonesianya bahwa ya. Rudi nyarita yen isukan manehna rek indit ka Bandung. Nah, eta contoh kahiji. Contoh nu kadua, Ahmad nanya ka Angga, "Ga, iraha rek latihan drama teh?" Nah, diubah jadi kalimat langsung. Ahmad nanya ka Angga ngeunaan iraha rek latihan drama. Contoh nu katilu, buka buku basa Sunda kaca 34 saur bu guru ka barudak. Nah, mun diganti jadi kalimah teu langsung, bu guru miwarang barudak supados ngabuka buku basa Sunda kaca 34. Miwarang itu artinya meminta ya atau menyuruh. Supados itu supaya. Jadi bu guru meminta anak-anak supaya membuka buku bahasa Sunda halaman 34. Kira-kira seperti itu bahasa Indonesianya ya. Nu kaopat, Gung, hayu atuh urang ulin ka Kawah Putih, ceuk Didi. Nah, diganti Didi ngajak Agung ulin ka Kawah Putih. Nah, eta sawatara contoh-contoh kalimah langsung anu diubah karena kalimah teu langsung. Nah, tadi
tos kurang tinggal sami-sami contoh-contoh kalimat langsung terus diubah karena kalimat teu langsung. Nah upami aya nu teu paham, teu acan paham, mangga WA ka Miss Poppy atau napit tiasa nelpon. Mung sakieu wae materi di Miss Poppy, kirang langkungna Miss Poppy nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.